رسول مرتضى سيدنا ومولانا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وآبائه وأمهاته وأهله وصحبه وسلم وذريته وآل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ثم إلها محمد نبي وبدني وإلى الشام جمل الحسن جنده محمد نبي وإلى الرسول والمغفر بعد وحلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي يا الله سلام Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta mangkalamun ngucap anjen qad soha kana lapad qad soha nyata gesoheh naon annahu sanyana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala nyarios Nabi innallaha salarasna Gusti Allah eta khalaqan nyiptakeun Allah Adama ka kangjeng Nabi Adam ala suratihi netepan kana sifat Allah ma'a anna surata sarta sanyana surah eta tak tadi ngajurung surah al-hudusa kana anyar nyata-nyata gesohe hadis cenah bahwa Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam teh ala suratih itu bari padahal pan surah mah cenah ngajurung kana hudus itu kana anyar berarti atuh sifat Allah gitu mah anyar cenah. Nah maksudna eta hadis kultu ngucap kaula ujiba dijawab naon anhu ieu soal bianal muradang kalawan sanyana anu dimaksud eta asuratul ma'nawiyatu surah ma'nawiyah ala makna annallaha ta'ala netepan kana makna salaresna Allah ta'ala eta akto maparinkeun Allah al-abda kahiji hamba ausopan kana pirang-pirang sifat wa utliqat sareng dimutlakeun ieu ausop alaihi ka abda kama utliqat saperti dimutlakeun ausop alaihi ka Allah ta'ala pangna kitu tasyrifan karena ngamulyakeun lil abdi ka hamba kal alimi saperti sifat alim wal hayyi jeung hayyi lakinna tapi ausop eta mubayanatun anu malawanan wa mughayyiratun jeung anu ngabedaan sifatil bari kana pirang-pirang sifat zat Allah anu ngadamel
ta'ala bari maha luhur Allah fil haqiqati ngabedaan dina hakikatna fa ilmuhu mangkari ilmuna Allah ta'ala masalan kalawan umpamakna eta mukhalifun anu ngabedaan li ilmil abdi kana ilmuna hamba min haisul kidamu tina sakira ari kidam wal hudusu sareng anyar. Ilmuna Allah makidam ilmuna hamba ma anyar. Fa ilmuhu ta'ala mangka ari ilmuna Allah ta'ala eta qadimun qadim. Wa ilmul abdi sareng ari ilmuna hamba eta hadisun anyar. Wa ilmuhu sareng ari ilmuna Allah ta'ala eta muhitun anu ngaliputi uningana Allah eta anu ngaliputi bil juz'iyati kana pirang-pirang juz sehingga teu aya nu kaliwat kabeh ka uninga ku Allah kama huwa saperti ari Allah eta muhitun anu ngaliputi bil kulliyati kana kulliyat. Uningana Allah kana juz'iyat jeung kulliyat teu beda sarua bae. Wa ilmul abdi sareng ari ilmuna hamba eta laisa sanes ieu ilmul abdi eta kadzalika nya kitu muhitun bil juz'iyat. Wa ilmul abdi sareng ari ilmuna hamba eta mutaakhirun anu pandeuri anil maklumi tina perkara anu kamaklum. Heula keneh perkara anu kauningana daripada uningana hamba mah. Wa ilmuhu ta'ala sareng ari ilmuna Allah ta'ala eta sabikun anu miheulaan alaihi kana ieu al maklum. Nyahona hiji hamba mah pandeuri daripada anu dipikan nyahokeunana. Adunya da kanyaho hamba mah anu pernah karekam ku eta hamba. Anu teu pernah karekam mah moal nyaho. Anu pernah karekam itu berarti heula keneh nu direkam, heula keneh nu ngarekam. Heula keneh anu direkamna tah kitu mun hamba. Nyaho kana udud teh heula keneh ududna atawa heula keneh nyahona jelema kana udud. Heula keneh udud ayana daripada nyahona jelema kana naon? Kana udud. Eueuh udud mah teu nyaho eta teh beuting naon. Nah gitulah. Hari ilmuna Allah mah uningana nu langkung ti payun daripada objekna gitu. Wa min hadzal kubaili sareng eta tetep tina ieu arah-arah. Qauluhu ari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innalillahi sa'anyana eta tetep ka Allah. Naon tisatan salapan watis ina jeung 80 naonana isman jenenganana. Mi'atan tegasna 100 ila wahidan kecuali hiji. 100 kurangi hiji salapan. Man sahajal mata khallaqo gawe akhlak man biwahidin kalawan sahiji minha tina itu
tis'ah wa tis'ina isman dakhala mangka asub man al jannata ka surga. Nah, ieu janji gitu. Nu dicarioskeun ku Kangjeng Rasul. Man takhallaqa bi wahidin minha dakhala al jannah. Jalma nu gawe akhlak kalawan hiji be cenah tina Asmaul Husna nu 88 dakhala al jannah. Masya Allah. Paina maknahu mangka sanyana maknana man takhallaqa bi wahidin eta annal abda sanyana hiji hamba eta idza takhallaqa di mana gawe akhlak abda bima kana asma Allah atawa kana usina tetis awadis yumkinuhu anu kongang ka abda naon atakhalluqu gawe akhlak bihi kalawan ma minha tina ieu tis'ah wa tis'in kal kurmi saperti bageuran wal apwi jeung ngampura wasobhi jeung tegesna pemaaf gitu. Dakhala mangka asup ieu si abda al jannata ka surga. Wa minal ajubati sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang jawaban anil hadisi tina hadis al madzkuri nu geus dicaritakeun nyaeta innallaha khalaqa adama ala suratihi itu. Jawab sapalih jawaban tentang hadis eta anna dhamira arisa nyana dhamir fi suratihi dina lapad suratih eta rajiun anu balik ilal madrubi ka jalma anu diteunggel. Macana ujug-ujug gadinya wadzalika sareng ari anna dhamir fi suratih rajiun ilal madrub eta anna sababal hadisi sanyana sabab urudna hadis sabab datangna ieu hadis innallaha khalaqa adam dea eta ru'yatuhu ningali na Kangjeng Nabi rajulan kahiji lalaki yadribu anu neunggel ieu rajulan insanan kahiji manusa panahahu tuluy nyarek Nabi ka rajul wa qala jeung nyarios Nabi innallaha khalaqa adama ala suratih cenah kitu ay suratil madrubi tegasna sipatan jalma anu diteunggel apadahu geus maedahkeun kana ieu makna saha as-Sujai'u Syekh Sujai fi Durratil Faridati dina kitab Durratul Faridah anu urang sadaya teu boga cenah. Langka kitab kitu mah. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah ae irtafa'a tegasna luhur Allah amma jauh tina perkara ya gulu anu nyarios saha zalimuna pirang-pirang jalma anu zalim
kal Yahudi seperti Yahudi wa Nasara jeung Nasrani wa musyrikil Arabi sareng pirang-pirang kaum musyrik di tanah Arab wa nahwihim jeung umpamana kabeh uluwan kalawan luhur kabiron tur anu agung Aila yumasiluhu tegesna henteu nyaruaan ka Allah naon uluwun luhur fa inna ba'da mutaqaddimil yahudi karna sanyana sapalihna pirang-pirang anu ti heula ti kaum Yahudi nu baheula nu awal-awal eta qalu nyarita ieu ba'da mutaqaddimil yahud Uzairu ariki Uzair eta ibnullahi putrana Allah cenah pangna kitu id lam yabqa karna henteu nyesa minhum ti mutaqaddimil yahud ba'da kita libuh tunusor dina sabada aiman awal mah perang ya dina sabada perang jeung Raja Bukhtunusor gitu. Tuluy terbunuh gitu. Sahaman jalma yahfizu anu hafal man at-Taurata kana Taurat. Falamma ja'ahum maka samangsa datang ka mutaqaddimil yahud saha Uzairun ki Uzair ba'da mi'ati sanatin dina sabada 100 tahun wa qara'aha tuluy maca ieu Uzair kana Taurat alaihim ka ieu mutaqaddimil yahud ma'al hifzi sarta hafal qalu mangka nyarita ieu ba'da mutaqaddimil yahud zalika kana qaul Uzair ibnullah cenah eta gara-gara nama cenah kusabab zaman harita cenah eueuh cenah nu nyesa jalma sabada kita libuh tunusor anu apal kana Taurat cenah hege 100 tahun ka dieu cenah sabada peperangan eta aya Uzair macakeun kitab Taurat kalawan fasih jeung hafal katalar disebut we Uzair ibnullah wa alaluhu sareng ngaelatan ieu mutaqaddimil yahud kana zalik kana ucapan Uzair ibnullah nah cenah pangna ku gara-gara maca kitab Taurat maka disebut Uzair ibnullah ngaelatan teh bi anahu kalawan sanyana tingkah jeung kalakuan eta layah pidu teu pati-pati hafal Uzair at-Taurata kana kitab Taurat illa liqaunihi kajaba karna buktina Uzair eta ibnuhu anakna Allah bodoh gitu ya teu pirah sakitu cenah disebut anak Allah mau asa pati-pati nyaho kana Taurat cenah kecuali eta teh anakna Allah ayo itu wa ba'da nasara sareng sanyana sapalih nasara eta qala nyarita ieu ba'da nasara al-masihu arim al-masih eta ibnullahi listihalati waladin karena mustahil aya anak bila abin kalawan tanpa bapa awali filihi atawa karna pagawean al-masih atau migawena al-masih gitu
makana perkara yab aluhu anu migawe kana ma saha al ilahu pangeran cenah eta cenah ari sapalih Nasrani menyebutkeun Al-Masih ibnullah Al-Masih teh putra Allah cenah sabab mustahil aya anak tanpa naon tanpa bapa berarti adina Adam Adam mau nunggu bapa kacau ya sedangkal gitu pikiran aja mata hujah baligoh hujah anu paling keren mah mukjizatnya nyata Al-Quran sebab ngalawanan pemikiran Al-Quran tak langgeng nepi ka poe kiamah atawa cenah ku sabab Al-Masih teh pagaweanana teh saperti nu sok dilakukeun ku pangeran cenah aduh naon cenah wahwa jeung ari ieu ma yaf'aluhu eta khalqut thairi ngadamel manuk minatini tina leutak cenah eta pan bisa cenah nyiptakeun berarti cenah eta anak Allah wa ibraul akmahi jeung nyageurkeun jalma anu buta nu lolong wal abrosi jeung nyageurkeun jalma anu corob budug cek bahasa Jawa mah budug naon tuh borok Jawa disebut borok Jawa bisa kasinggung orang Jawa parah gitu loh wa ihyaul mauta sareng ngahirupkeun pirang-pirang jalma anu maot wa musyrikul arabi jeung ari wa anna musyrikul arabi wa anna lain berarti jadi mubtada ieu mah wa musyrikul arabi sareng ari musyrikul arab eta qalu musyrikul arab al malaikatu ari malaikat eta banatullahi putrina Allah negara rampang tuh mikir waruya sareng diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana nabi eta qala nabi qala Allah taala kadzabani cenah ibnu adama kadzabani geus ngabohongkeun cenah ka kaula saha ibnu adama anak Adam walam yakun jeung bari teu bukti talahu tetep ka ibna Adam naon zalika itu kizbu ibnu Adam ngabohongkeun ka kuring cek Allah padahal manehna mah teu dibohongkeun ieu wasyatamani jeung nyarekan ibnu Adam ka kaula cek Allah walam yakun jeung bari teu bukti talahu tetep ka ibnu Adam naon zalika itu syatmu fa amma takzibuhu mangka anapun ari ngabohongkeun ibnu Adam iya ya ka kaula cek Allah eta pazakmu anni mangka neja atawa nyangka kana sanyana kaula eta la akdiru mual mampuh kaula an uidahu kana yen tak ngabalikeun deui kaula ka ibna Adam kama kana saperti geus buktina ibna Adam itu ngabohongkeun teh nyaeta boga sangkaan bahwa kuring teu mampu ngabalikeun deui saperti semula seolah-olah Al-Masih gitu.
kamakana wa amasatmuhu sareng anapun ari nyarekanana Ibnu Adam iya ya kakaula eta pakauluhu mangka ucapan Ibnu Adam li eta tetep kakaula waladun ari aya ari boga anak cenah. Nah eta satamna cenah. Ngabohongkeun anak kakuring teh kitu maksudna teh nyarekanana kitu cek Allah. Wa subhani jeung suci kaula an attakhidha kana yen tak ngajieun kaula sahibatan kana rencang wa waladan jeung kana anak. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta antu lima yen tang ngayakinkeun anjeun wa tatakida jeung nekadkeun anjeun wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun wa tu'mina jeung imankeun anjeun anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadaya ai ma'asyiril khalqi tegasna golongan makhluk wa nabiyana jeung nabi urang sadayana Muhammad ibn Abdillah tegasna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasyi anu bangsa Quraisy bihadzfil ya'i kalawan dibuang huruf iya alati iya qabla syini anu tetep samemeh syin asalna Quraisy gitu nalika diasupan ya nisbat jadi Qurasyu cenah nisbatun nyatana dinisbatkeun li Quraisyin kana lapad Quraisy bisubutil ya'i kalawan tetepna huruf iya qablahu dina samemeh syin wa inna mahuzifat jeung pastina dibuang naon aya huruf iya bin nisbati dina isim nisbatna parkon karna ngabedakeun bainan nisbati dina antara nisbat lihadza kana ieu Quraisy wan nisbati jeung nisbat lidabati kana kana gegeremetan gitu. Sasatuan fil bahri anu tetep di lautan. Alati tegasna dabah takulu anu sok ngadahar lati dawa bahu kana gegeremetan bahri matak dipikeun diana cenah supaya beda nalika dijadikeun isim nisbat paladi mangka ari jalma yusama anu dingaranan ladi bi Quraisyin kalawan ngaran Quraisy sahingga jadi qabilah eta kila diucapkeun saha huwa ari ladi eta pihrun pihr wakila jeung diucapkeun saha huwa ari ladi eta an-nadharu nadhar tidinya cenah asal mula Quraisy ini disebut Quraisy teh awalna teh pihar cek sapalih mah Allah. Sallallahu alaihi wasallam eta abdullahi hambana Allah. Anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibn Abdillah eta abdullahi hambana Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk diutus ka sakabeh makhluk minal insi ti manusa wa nyatana manusa
wa jinni jeung jin, wa ya'juja jeung ya'juj, wa ma'juja jeung ma'juj, wal malaikati jeung malaikat, wa jami'il anbiya'i jeung sakabeh para nabi, wal umami jeung pirang-pirang umat, as-sabiqati anu ti heula, miladun adama ti zaman Nabi Adam ila yaumil kiamati dugi ka poe kiamah, hatta ila nafsihi malah, itu hatta nanti logat muradna, malah diutus kadiri na kangjeng Nabi, li anna kulla nabiyyin karna sanyana sak tiap nabi, eta mabusun diutus kulla nabi ila nafsihi kadiri nakul, bisyar'in kalawan syara. Atunya sami anjeunna ge itu matak diutus keur dirina nyalira. Makanya atuh nabi nita salat ka batur aya nabina henteu naon teu salat. Berarti diutus nate ka dirina nyalira oge. Nyata bisyar'in gitu. Pa irsaluhu mangka ari irsalna nabi, diutusna nabi, ilalati ka makhluqat gitu lah. La taqilu anu henteu berakal lati, eta irsalu tasyrifin irsal tasyrif. Wa amma ila sakolaini jeung anapon ari irsal ka sakolain jin jeung insi itu sakolain teh eta pa irsalu taklifin mangka irsal taklif bil ijma'i kalawan ijma ulama. Wa amma ilal malaikati jeung anapun ari irsal ka malaikat eta pa mukhtalafun mangka diihtilafkeun naon pihi ieu irsal. Pakila mangka diucapkeun naon irsaluhu ari irsal nabi ilaihim ka malaikat eta irsalu taklifin irsal taklif bima kalawan perkara yaliku anu layak ma bihim ka malaikat. Wakila jeung diucapkeun naon irsalu tasyrifin irsal tasyrif. Nah sok-sok dina kitab oge. Ka malaikat irsal tasyrif teh nyandak hiji kil. Da cekil nu hiji deui mah irsal taklif bima yaliku bihim gitu. Diihtilafkeun irsalna ka malaikat. Diihtilafkeun isi irsalna itu. Ai irsal ka malaikat mah teu ihtilaf sadeana. Ulida dilahirkeun Kangjeng Nabi bi Makkah di Mekah. Qala al-Bajuriyu wa hal kanat jeung naha bukti naon wiladatuhu lahirna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta minal maudhi'i tina tempat al mu'tadi anu dibiasakeun anu biasa gitu anu diadatkeun teh nya tina parji gitu. Au min tahti surati atawa tina handapeun udel. Wanukila sareng katukil an ibnin ti ibnun sab'in anu 7. Ngaran-ngaran sahabat anu 7 nu dikawitan ku ibnun gitu di candak alam kunyahna. Eta annahasanya naon gitu naon annaha sa'nyana wiladatihi eta kanat bukti wiladah eta min tahti surati tetep ti handapeun udel la minal maudhi'i
lain tina tempat anu biasa. Tanzihan karena ngaberesihkeun lahu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an mahalil qazari tina tempat kotor. Wa kaza sareng eta nya kitu ibnin sab'in goiruhu wa kada sareng eta nya kitu Kangjeng Nabi atawa min tahti surati artinya wa kada sareng eta nya kitu min tahti surati atawa Kangjeng Nabi goiruhu ari salianti Nabi min jami'i ikhwanihi ti sakabeh pirang-pirang ikhwan Nabi minan nabiyina nyatana para nabi wal mursalina jeung para mursalin. Intaha beres ieu qaul al-Bajuri. Sami cenah para nabi nu sejen ge para rasul nu sejen cenah anu katukil ti ibnin sab'in wiladahna teh lahirna teh min tahti surati cenah tina handapeun udel sanes tina parji. Maksud jami ikhwanihi teh minan nabiyyin wal mursalin teh nya kecuali Nabi Adam anu boga indungan Nabi Adam. Wa bu Isa sareng diutus Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lana ka kami ma'syari hazihil ummati tegasna golongan ieu umat ai ummati dakwati tegasna umat dakwah la ummatil ijabati lain umat ijabah pakot hungkul biha di Mekkah ai fi waqti kaunihi tegasna dina waktu bukti nabi eta fi Makkah di Mekkah. Wal muradu sarang ari anu dimaksud bi ummati dakwati kalawan umat dakwah eta kulluman satiap jalma da'ahu anu ngajak ka man saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal imani kana iman sawaun eta sarwa ajaba ari nyumponan ieu man aula atawa teu ajaba nu kitu disebut umat dakwah berarti nu ti heula anu pernah diajak ku Nabi kana iman umat dakwah disebutna teh. Wa bi ummatil ijabati jeung dimaksud kalawan umat ijabah sareng ari anu dimaksud kalawan umat ijabah eta khususuman khusus jalma ajaba anu nyumponan man ila zalika kana iman. Wa hajaron sareng hijrah Kangjeng Nabi ai paroko tegasna misahan Kangjeng Nabi Makkah ti Mekkah ai mi Makkah bi amrin karena atawa kalawan aya parentah minallahi ta'ala ti Allah ta'ala ilal madinati hijrah ka Madinah asyarifati anu mulia wa yuqalu sareng diucapkeun laha kana Madinah naon thayyibatun tanah thayyibah
di ngaranan thayyibah cenah samaha anu ngangaranan kana thayyibah bihi ka Kangjeng Nabi saha Sayyiduna Jibril Lailatul Mi'raj dina wengian Mi'raj. Jadi anu ngangaranan Madinah ku thayyibah teh Jibril itu ngangaranan Madinah ku thayyibah ka Kangjeng Nabi waktu Mi'raj. Wa yuqalu sareng diucapkeun naon laha Madinah aidon bari saperti thayyibah tobatan kana ngaran tobah liti biha karena seungitna Madinah bihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab hijrahna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat jeung bukti Madinah qabla zalika dina samemeh hijratin Nabi samemeh hijratin Nabi qabla zalika dina samemeh yugolulah thayyibah itu kadinya heg lamun nisbat kana ngaranna lamun nisbat kana kajadianana qabla zalika dina samemeh hijratin Nabi eta tu sama di ngaranan Madinah Yasrib kana ngaran Yasrib. Alhamdulillah. Wadupina sareng dipendem Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pi hadi Madinah ai fil Madinati tegasna di Madinah. Wadupina sareng dipendem saha Abu Bakar khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di tukangeun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muakharon qalilan atawa muakhiron qalilan lamun muakharon qalilan bari dipandeurikeun saeutik muakhiron qalilan bari dipandeurikeun dimundurkeun saeutik pandeurikeun dimundurkeun saeutik lamun muakhiran qalilan bari mundur saeutik anin nabiyyi ti Kanjeng Nabi. Wadupina sareng dipendem saha Umar ingda qodamae Abi Bakrin caketeun dua dampal sampean Abu Bakrin payakunu mangka bukti naon ra'su Umaro mastaka Umar eta musamitan anu malebahan liqodamae Abi Bakrin kana dua sampeana Abi Bakrin kharijan bari anu kaluar an musamatihi tina an musamitihi tina malebahanana Abi Bakrin qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lain Abu Bakar itu Umar qadaman Nabi sallallahu kana dampal sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi teu malebahan dampal Kangjeng Nabi tapi malebahanana kana dua dampal sampean Abu Bakar cenah Sayyidah Umar teh wa hadzihil kaifiyatu sareng ari ieu kaifiyah eta asyharul kaifiyati pang masyhurna tina pirang-pirang kaifiyah as-sab'i anu 7 tapi pana dina pintu nama jejerkeun nya
Jadi teh rupa-rupa gitu. Posisi Kangjeng Nabi Abu Bakrin jeung Umar teh ternyata dina posisi teh ayat 7 pendapat posisi gitu. Ayat 7 pendapat ngan nupang masyhur nama ieu. Abu Bakar dipangkereun Rasul mundur saeutik. Umar caketeun 2 dampal sampeana Abu Bakar. Gitu. Atuh mastaka Umar ngalempengan kana 2 sampeana Abu Bakar. Itu henteu ngalempengan kana sampeana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu pangmasyhurna posisina teh. Wa kaifiyatu sareng ari kaifiyah asaniatu anu kadua eta anak kubron nabi sanyana pakuburan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta mutaqaddamun anu dipajukeun. Wa Abu Bakrin sareng ari Abu Bakrin eta suhu ari mastaka Abu Bakrin eta baina katipai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tetep dina antara 2 walikatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru sareng ari Umar eta suhu cenah ari mastaka Umar eta ingda rijlai Rasulillah caketeun 2 sampean Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifiyatu asali satu eta anaro sa Abi Bakrin sanyana mastaka Abu Bakar eta ingda rijlai Rasulillah caketeun 2 sampean Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaro sareng sanyana wa Umaru gitu sareng ari Umar eta khalfu zohrin nabi pengkeureun tonggong nabi. Wa kaifiyatu arabiatu eta anak kubron Nabi sallallahu alaihi wasallam eta amamahuma payuneun Abu Bakrin jeung Umar. Parijla Abi Bakrin mangka ari 2 sampean Abu Bakar eta ingdaro sin Nabi caketeun mastaka Nabi. Wa Umaru sareng ari Umar gitu eta ingdari jelaihi caketeun 2 sampean Nabi. Wa kafiatul khamisatu eta Abu Bakrin eta khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangkeureun Rasulullah sallam. Wa Umaru sareng ari Umar eta khalfu Abu Bakrin pangkeureun Abu Bakar. Wa kaifiyatu asadisatu eta naron sabab Abi Bakrin sanyana mastaka Abu Bakar eta ing dari jelai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caketeun 2 sampean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasa Umar jeung sanyana mastaka Umar eta ing dari jelai Abi Bakrin caketeun 2 sampean Abu Bakar. Hiji deui cenah. Wa kaifiyatu asabiatu eta anak kubro Abi Bakrin sanyana pakuburan Abu Bakar eta khalfu qabri Rasulillah pangkeureun kuburan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabru Umar sareng ari kuburan Umar eta indari jelayeun Nabi caketeun 2 sampean Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi riwayatu sareng ari ieu pirang-pirang riwayat ma ada al ula wasaniyata ma tegesna riwayat ada anu ngalianan ma al ula kana riwayat anu kahiji wasaniata jeung kana riwayat anu kadua eta asani duha ari pirang-pirang sanadna ieu ma atawa riwayat eta dhaifun anu lemah cenah. Jadi nu kuatna kur 2 riwayat nu kahiji kaifiyat nu kahiji jeung kaifiyat anu kadua.
nu sejena malmah cenah sanadna ngantina anu dua kaifiat wal asharu jeung ari anu leuwih masyhurna eta al ula anu kahiji kama taqaddama ma kama saperti perkara taqaddama nu geus tiheula ma apada maedahkeun zalika kana itu wal asharu al ula saha Abdul Mu'ti As-Samlawi wa ta'taqida wallahu a'lamu bissawab.